Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng pribados ya Janji Asgar. Dina lalakon kahirupan anu poe ieu pinuh panas. Abdi sareng tim aya Om Asep, aya Om Ridwan negara Ranteng. Bade menungnya tuh dina raraga silaturahmi sareng naon atuh ngaranna teh ninggal kahirupan we di dinya kumaha gitu. Pergi cekelan punten berapa? Nah gitu ya. Canggel-canggel ge wayahna we atuh. Sebab urang teh kan hirup ini penuh perjuangan dan doa. Canggel-canggel sekali gue yang mapan eta teh meureunnan bagian tina naon upaya urang supaya leungeun teh ulah nepikeun ka teh digawe. Leungeun teh kudu diupayakeun jeung digawe teh eta mah. Nya. Ya tuh, wargi-wargi. Sadayana kumaha jujutanana ieu carios. Da apal abi oge. Ya apa rek kumaha? Der we der. Nu penting mah der we. Ya. Sugana tuh urang Indonesia. Heeh. Panitia sebagian tina Indonesia. Mudah-mudahan atuh dina raraga celong-celong aya pisan mangpaatna keur urang balareanya. Yuk. Cak. Abong di jalannya wargi. Ketinggalna aya motor anu nyanak cecanakan. Tapi ketinggal eta hulu jelema. Ting kumaha bentukna eta sirah jelema nu nyanak motor teu ketingali. Kahalangan ku barang-barangan nu seueur jagoan ieu. Alah, garut ieu mangrupikeun hiji bentuk kesadaran anu kiranya kitu mah nya motor duikeun ka pinuh gitu. Bahaya pan eta teh. Ulah diturutan ah. Ya naon gitu. Dina perjalanan ieu teh seueur pisan wargi-wargi anu kedah diperhatoskeun ku urang sadayana nya. Ayo ah urang doakeun ah sia Mang eta mudah-mudahan sing engal-engal kepeser wahon supados teu ngabahayakeun kana jiwana. Amin gitu ah. Doakeun yuk. Amin 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 ya Allah. Nembe dugi ka Cisurupan palawargi di Payun aya pertigaan perempatan pintunya. Aya nu menuju ka Gunung Papandayan anu sok biasa dianggo camping sareng destinasi wisata ke Taman Wisata Alam Papandayan. Urang mah teu lempeng tapi ka Kenca pangintennya menuju ke arah Cikajang ulah hilap Cikajang anu tiris teh geuning. Tapi da di Cisurupan oge tos kawitan sih udara tos kawitan tiris palawargi. Bilina teh cantrang Cisurupan teh tiris oge. Tapi langkung tiris Cikajang. Kitu palawargi yuk. Urang sami-sami kebat deui yuk. Kiwari urang parantos dugikeun ka Papanggungan Kecamatan Cikajang ya. Kepali kanan maka Cibulu, kepali kiri urang mah ka Pamengpeuk. Nah, kepali dia ya. Para wargi jalan belok. Aya kebon teh anu sakitu segerna nya ngemplok hejo. Anu nyehatkeun kana soca teh wargi-wargi hejoan katenan paminingal nu hararejo tak seger nya. Sing seueur mam nu hejo-hejo kadera leur hejo ka mam ulah atuh ieu ah.
tos ngalangkungan Cikajang ya kalau betah iya ka Kiara Ramai jalan tos mulai bulak belok lah aya kabut lagi mohon halimun mohon katami cuacana hujan di ngadirincik aduh bahaya ya kadang sing atos-atos ka wargi-wargi anu ngalangkungan jalan ka dieu sing atos-atos pisannya margi seur kelokan anu poek mohon ulah nyiap sambarangan di pali dieu mah nya mohon kedah tartib sekedap deui urang baris lebet ka Batu Tumpang. Batu Tumpang teh sok dijantenkeun arena selfie ku barudak ngarahnya para nanoman sareng manoja. Kantenan pamilina sasi saum palawargi pali dieu mah wah rame. Rame kudu ngabuburit, rame oge kudu baruka siang. Alah abdi mah daripada kudu batal puasa lebih hade susulumputan tah sumpah abdi mah bani diriungkeun lah pokona mah jalan teras bulak belok palawargi pamika daerah Pamengpeuk mah mohon jika orai we kumaha sanca daninya nu ngageboy ngaleor nah di dia orang kedah ningkatkeun kawaspadaan kantenan dina situasi hujan tetapi situasi berkabut anu matak ngahalangan kana pandangan urangnya di payun aya truk ageung mudah-mudahan tiasa kasiap mau nakabakok atuh da di pangkereuna mah yo kade upami bade nyiap kendaraan kantenan kendaraan agengnya orang kada sing hati-hati mohon sakira-kira atas aman di payun nah biasa nyiap sapertos kieu nya gitu itu aya dewa toronton aduh nyenak naon eta teh sapertosna nyanak semen palawargi mohon benten eta mah toronton nah tiasa gitu diizinkeunnya toronton padahal sanes kelasna jalanna teh pani mah teu tiasa ditijek ku toronton atuh mohon ieu mudah-mudahan sing aya perhatosan di Pemkab ya khususna di Dinas Perhubungan margi jalan provinsi ieu sanes kelasna tuh itu dah teronton tadi tentu ge nyanak 32 ton nya karena jalan yang ngareksak atuh mudah-mudahan ya perhatosan ka Bapak Bupati sareng pihak terkait khususna Pak Kepala Dinas Perhubungan nya baik Jawa Barat maupun di Kabupaten Garut longsor oge tuh tinggalnya longsor dijejekan ku toronton
bisa kumaha nya. Urang neraskeun lampahan wargi menuju ke Pamengpeuk ya. Dina kaayaan jalan anu hujan ade sing hati-hati kentenan anu tacan pernah pisan nincek karena jalur anu palih dieu ada sing hati-hatinya kumargi sanes wungkul jalan anu leueur tur bulak belok tapi oge jalan ka dieu mah rawan longsornya enten kedah sing atos-atos. Urang tos aya di Gunung Gelap ya wargi ayeuna mohon kapungkur mah Gunung Gelap teh laras-laras gelap itu tapi ninggal ku ayeuna mah aduh Gunung Caang sanes Gunung Gelapnya margi leuweungna tos diruksak geuning ti sisi ti gigirna bawah ti palih tengen atau napi ti palih kiwa tos langkian anu tatangkalan geledegannya seuseurna mah plak jagong nu kadaritu. Ieu pengincenan bentuk kesadaran nu kedah dibangun ku masyarakat Garut khususna umumna tuh ku anu pihak yang berkepentingan ulah diruksak atuh leuweung teh tunya pan kemari banjir bandang ge akibat kieu ruksak leuweung nya sing atos-atos. Kapungkur mah nu disebut leuweung Gunung Gelap teh wah sanget atuh. Ini mah deketing kamarana jurigna oge boah barenan aya di tempat karaoke juga namanya jurig teh da nama jurig teh geus ngajirim geuning make baraju kameja merake dasi tukang meakeun anggaran eta. Allahu Akbar ieu leuweung nepi ka ruksak ieu ya Allah ngangruh geuningan. Mudah-mudahan sing salaladar atunya para pemangku kebijakan di Garut sing bener mangku kebijakanana atuh kana rahayatna kahandapna sing taraat kana aturannya ulah nepikeun ka leuweung ruksak ieu ya Allah pan longsor di mamana geuningan komo usum ngijih kieu nya barudak sing salaladar ah. Sekali deui kade anu ngaliwatan jalur ka dieu nya kudu sing iatna saring cing page kancing saring set page iket sabab tuh geuningan tah contona model kieu ye rek bisa kumahaeun eta tapi bahayaeunana gerak pan tuh alah asa mangpaurkeun pan cicing di tukang mah tingali pisannya jadi lamun barang gubuk teh sing teanget atuh kana aturannya ulah nepikeun ngabahayakeun kana diri pribadi katut anu sejen kitu meureun nya nya meureun tah ting didenge ting moal ning disiap. Yah urang lumampah deui wae dulur sakedeung deui urang baris anyog tuh kanu kamari longsor teh nya. Ieu longsor nepi ka kiwari ge can pernah diome-omekeun. Ting naon maksudna merencana aya duit jeung nama pemerintah teh nya bea ku Covid ieu teh. Bener, tapi muka pagawean anyar tah. Urang tos anyog ka Neglasari, wargi-wargi Neglasari. Sami perkebunan tehnya Neglasari oge. Jalan masih keneh ulah ari leuwe gitu jika orai mabok pergi orang tos lebet ke daerah kecamatan Cisompet nya sekedap deui mohon tah ngalangkungan Polsek Cisompet. Alhamdulillah salami ieu perjalanan di teng tayungan ku Allah mudah-mudahan sing dugi kanu dimaksud
da ngaranna oge rek silaturahmi ieu mah nya. Silaturahmi jeung saha we da di ditu teh loba dulur teh. Aya laut banyak, aya tetangkalan jeung saha we kitu. Disompet baris kalangkungan palawargi mohon tuh aya tangki minyak, tangki bensin jeung tangki solar ya. Tayahna geus ngisi ti pameungpeuk jiga nama ieu teh nya. Loh, kitu wargi. Sekedap deui urang bakal anjog loh tuh tiras longsor kamari ya anu basa banjir bandang teh nya sarangan jeung banjir bandang ieu teh. Urang baris anjog ka Pameungpeuk, Kecamatan Pameungpeuk nya. Sekedap deui mohon tuh taos katinggal jambatanana. Mari anu banjir bandang di palidi ya palargi di payun nya. Mudah-mudahan atuh wargi-wargi urang anu kamusibahan kamari sing kagentosan deui harta bandana ku Allah. Ta palidi ya anu paling parahnya kamari ku keunaan musibah banjir bandang Pameungpeuk teh nya. Karunya we dulur-dulur urang nu di dieu nya akibatna tina kasarakahan jalma-jalma anu ngaruksak leuweung eta teh. Sakedap deui urang baris anyog ka Laut Santolo. Alhamdulillah orang tos anjog margi ka Laut Santolo nya, laut anu sakieu endahna tur kedah disyukuran. Sampurasun palawargi sadayana, Gubernur Jandi Asgar. Ayeuna aya di Santolo, Kecamatan Cikelet, Desa Pamalayan dina konten dia. Harusan ibadah sareng tim nuju aya di terusan pinggir pantai atau nepi naon namina teh. Bibir pantai. Bibir meureunna. Bibir pantai. Di depan di mana antara batas lautan jeung daratan teh kahiji. Kami hoyong rarakitan biasa ke Australia langsung ke Pali ditu. Kalau rakit oke bakal dugi gitu. Tapi di tengah-tengah dicaplok kalau paus. Ya, kalau wargi sadayana dampak tina Covid-19 anu sumebar di Kabupaten Garut umumna sa Indonesia. Umumna pisan sa alam dunya. Ya jantenkeun produk-produk atanapi naon teh galeuhan tina pariwisata sepi. Mangga we sepi. Sepi. Jadi nu jadi pengaruh teh beuteung sabenerna palawargi nya. Ieu dongeng kunaon ieu beuteung melenung. Sebab itu ciri wanci anu beuteungna melenung mah kabogona teh gareulis. Beda jeung nu saspek. Kabogona garanteng. Kalersan di Santolo ge aya nu nuju mancing ieu teh nya pergi tapi mancing nanti dina ombak gitu ka hartos oge ieu tugados. Ang cobian nyaketan ka salah sawios anu nuju mancing kurang tetaros nya. Maksudna tuh na ombak. Na balong meureun. Lauk naon wae Pak nu kaala Pak di dieu Pak? Lauk manyak, sangkeng. Sakengeng seueur Pak. Dacan kenging. Dacan kenging. Mun. Ieu teh pami ombak ageung tiasa tapi Pak. Biasa. Besok dugi ka tabu sabaraha Pak? Tara tantos umi teh aya mulang sakedap deui ge magrib. Oh gitu. Mun. Aya upana naon atuh? Upana kana mah udang. Oh, udang. Tapi seueur geuning nya nu mancingnya.
Itu ngait jaga. Oh ngait. Ningal sonten di Pantai Santolo Manduani endah kecita ciptaan Allah. Pribadas Juandi Asgar, amit mundur amit mungkur. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.